nu tara jakat beki meningkat, nu bobogohan beki aredan, nu korupsi kalah saleuri ayeuna teh. L-na lontong, G-na gehu, B-na bala-bala, T-na tempe. Jadi 14.000 bade. Situ. Ucu, cara lager ujah. Alhamdulillah, wah sehat. Wah, wah teh kieu we delejang ai awak mah sehat delecu. Ngan sakala karasa wah teh delejang. Ti mimiti ayeuna asam urat, darah tinggi, kolesterol, darah oge naek ayeuna teh 18.000 sakilo ayeuna teh jang. Hargana namanya. Wah teh dina waktu ayeuna teh asam urat teh jang. Apal asam urat? Asam urat teh deuleu kelek haseum urat rantang eta asam urat teh jang. Angin duduk deui wa teh. Apal angin duduk? Padahal babari obarna angin duduk mah deuleu jang. Eserkeun we korsina jadi angin nangtung deuleu jang. Ucu ayeuna teh deuleu jang. Wah mah pangeling-eling jeung ilalaing kabeh. Dina waktu ayeuna alam dunya teh geus kolot ucu. Dina waktu ayeuna saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun mineng ka Bandungan sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureuh da geuning kadarti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan ucu. Saperti karanapan dina waktu ayeuna di nagara urang deuleu ujang keur diuji coba ayeuna teh. Ujian loba ayeuna teh deuleu. Di negara urang aya bencana alam longsor, gempa bumi, tsunami, wah deuleu jang. Malahan kamari aya bom naon bunuh diri. Amuing deuleu. Naon teh aya naon di Ampera tadi teh kahuruan. Deuleu jang teu keueung alam dunya teh tereh kiamat ucu. Sabab ayeuna magogoda keur urang teh loba pisan deuleu jang. Pinjol cing torojol, riba merajalela, LGBT makin menjadi, nu mabok teu karapok, miras laku keras, nu maling teu areling, nu tara salat teu daek tobat, nu tara ngaji mung dinasehati, nu tara jakat beki meningkat, nu bobogohan beki aredan, nu korupsi kalah saleuri ayeuna teh. Mata kua dina waktu ayeuna teh mere pepeling teh deuleu jang ayeuna teh geus kolot kieu alam dunya urang teh kudu daek ka masjid. Masjid oge sok ngagerowan eling-eling umat muslimin Mustofa deuleu jang. Muslimat deuleu nya. Hayu urang berjamaah dina gapleh deui. Dina salat maghrib gitu jang. Urang teh salat teh kudu di masjid deuleu jang. Ulang hees hungkul di masjid teh deuleu jang kudu salat deuleu jang. Si Cepot sina ka dieu geula. Cepot. Lah si Cepot teh tadi WA-an ku uwa teh wae ieu checklist hiji wae. Be uwa zaman ayeuna mah boga WA deuleu jang. Malahan uwa teh masang wifi di imah teh. Wifi gitu sih teh. Nah. Uwa masuk eta we geuningan sok Instagram di DM tadinya. Apa siling DM? Dongdot munu tadi jang. Nah ini Bapak Semar aya gitu. Ayak-ayakan aya jang. Bapak Semar. Ya. Dewek rada lila teh ieu. Meulih heula martabak jeung Bapak Semar. Dihakan we ku aing beak di jalan. Weh, elah Pak, damang Pak. Cager deuleu jang diuk. Sumuhun. Di mana si laing? Biasa ya Pak. Naon? Apel biasa. Apel ka saha sih teh? Ye nya ka bogoh.
Boga ka bogoh? Boga atuh. Saha? Titin. Siapa kemana karap kabogoh naon sih teh? Kabogoh jauh pak. Boga kabogoh jauh. Geus jauh teh goreng patut we teh. Sia. Kemana karap deuleu ja? Aya naon bapak teh ngaging silinggih pun putra panjenengan? Ieu si ganteng kalam abdi, si Aldebaran teh. Maknya Aldebaran beureum, bejakeun we Aldebaran urut kaduruk kitu. Nah, sia mah. Kumaha Pak aya naon Pak? Heuh dewek teh mere pepeling ka ilaing deui jangkan deui si laing teh anak bapak tiluan kudu nama ayeuna teh si Gareng si Dawala. Mere mi HP sisir jeung minyak bisi ka kecelakaan menyan. Hartine mi HP pikir jeung niat bisi kagoda ku setan. Ai kitu kumaha Pak? Tingali deuleu alam dunya teh keur babalatak. Keung deuleu ya. Hareng-heng ku dedengean pajejet ku deuleuan. Da loba nu teu areling ieu mah Pak. Malahan ayeuna teh bieu ge aya LGBT naon tadi teh? LGBT loba. Weh ayeuna teh lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe. Kuduna mah awewe teh bogoh ka lalaki, ieu mah lalaki bogoh ka termos aya apa di abi mah. Ai LGBT teh naon cek si laing? LGBT naon? L na lontong, G na gehu, B na bala-bala, T na tempe. Jadi 14.000 bade. Siete. Kade siete LGBT teh lesbian, gay, biseksual, transformer, transgender beureun aya saeta. Nah, ari Bapak, ayeuna mah heueuh benernya Pak nya. Ayeuna mah loba laki-laki bertulang lunak, awak security tapi hati Hello Kitty. Manda kudu areling teh nya. Pendak aya laguna abdi naon? Laguna nu kieu geuningan. Nu kumaha? Hayang apa Bapak? Nu kumaha laguna? Kieu nyanyi. Sia teh. Kakolot sia teh. Naon nu kumaha laguna? Kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya, ini itu gaya cepmek. Ya ka bener-bener teuing. Sok-sok sia teh guru ngalaguna. Nu kieu geuningan Pak. Cing cangkeling manuk cingkleng cineten blos ka kolong bapa satar buleneng cing areling dulur-dulur cing areling mun teu eling bisi dibendon kunu agung cing areling dulur-dulur cing areling hirup di alam dunya kitu nu matak deuleu euy kudu cing areling sok nu matak teh oke. Cing areling dewek mereka handap heula deui ja. Bade naon Pak? Dewek mereka siap-siap ayeuna teh ieu geus cereh magrib deui ja. Rek magrib heula. Rek nadoman wa teh deuleu rek meuli kopeah deui ongkoh. Atuh ai Bapak, ieu geus cereh magrib heuh. Can magrib teu acan. Nya ada geus cereh isya. Duh aing cereh. Oh belasan deuleu jang. Elah jang nu matak teh cing arelingnya. Mudah-mudahan tiasa tepang deui jeung dina episode salajengna Cepot Ngador di YouTube Jagat Sunyaruri. Hatur nuhun sadayana anu nonton.